Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina danget ieu urang tiasa patepang dangu deui dina acara carita Sunda Roman Silat karangan Kang Rudiansah kalayan nyanak jejer carios nyaeta Pusaka Bedog Si Geti. Bagian anu munggaran supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan bae sok ger. Mimiti carita di hiji raja hiji karajaan anu kacida gede jeung tohagana kadatona teh sarta lalagana keranan lemur-lemur anu kawengku ku eta kota raja sarta sebut bae eta karajaan teh ngaranna Karajaan Tumariswana anu harita Prabu Purnawijaya Yuda salaku pamimpin eta kerajaan kadenge keur cumarita. Ulgujuk gancang bawa eta babandang teh ka jero tahanan tuluy siksa sarta kade bisi ayan wani ngahianat mere nyatu ka manehanana gancang mere laporan ka kaula kumaha karti ceuk eta jalma anu keur diuk dina kursi khusus. Algojo gancang ngajawab bari cong manehna nyembah ka jalma anu keur diuk dina kursi pangluhurna. Unjuk subangga Raden. Pokna bari manehna gancang ngaleos bareng jeung baturna ngahapit babandang dibawa ka jero tempat panahanan. Tah cicing ilaing di ieu jero tempat. Tong harapkeun hayang bisa kabur atawa lolos di patempatan. Sabab di ieu patempatan teh geus dijaga dulu ku para penggawa, para prajurit oge diawaskeun ku patih itu. Jeung rasakeun hukuman anu bae tumiba ka diri Andika ti raja kaula. Licik picik kurang ajar ceuk eta babandang ngalawan. Sokoli deui ngomong naon biasa Algojo langsung muncereng. Ranja anjeun licik jeung picik tukang nindes rakyat taleuti kabisana teh. Tembal eta babandang tetep wani pikeun ngalawan ku caritaan. Aduh kurang ajar geus ripuh kitu masih keneh. Loba carita rasakeun nya kurang ajar. Hep hiuk jebrod. Algojo geus teu bisa nahan deui amarahna sirah jalma tawanan dijebrod satakerna mata kapiuhan atuh lantaran haben jeung haben disiksa ku eta Algojo ti tadi keneh sarta ngaran eta babandang teh katelahna Kartiwa jeung naon atuh sabenerna pangna Kartiwa ditibanan hukuman ku pihak kerajaan teh anu jelas kieu jujutanna teh. Kartiwa teh hiji jajaka sakti luhung ku ilmu panemu manehna estu didama-dama jeung dipahlawankeun ku rakyat loba sabab Kartiwa teh hiji satria anu wani pikeun ning hareupan sagala rupa hal nalika nguruskeun hiji perkara. Ngan harita mah Kartiwa teh keur dingang diapes sabab dilicikan ku pihak raja anu deleka ka rakyatna. Sedengkeun di rohangan kadaton harita teh tembong Raja Tumariswana harita keur ngilikan hiji bedog pusaka anu panjangna 5 jengkal bari seseukeut eta bedog tembong ngakurilap herang warna bodas jeung waktu eta bedog dipesat ku Raja Tumariswana langsung kambung sengit kembang malati. Ieu bedog sakti pantes we dijulukan Si Geti oge memang ieu bedog teh lain bedog samanea. Ceuk Raja Tumariswana bari anteng manehna ngulak ngilik eta bedog. Pot keur kitu permasuri raja harita kadenge cumarita. Anteng bae Kakang, bedog ti mana eta teh? Ceuk permasuri harita tumanya. Ieu teh bedog Si Geti teh Nyi Mas. anu menang rampas tina leungeunna si Kartiwa teh ya.
Jawab Raja Tumariswana bari jeung netep. Mohon, tapi kade kakang, eta bedog teh bilih janten mamahla ka urangna. Cing hati-hati, eta bedog teh bangun anu ngandung tuah kasakten geningan. Nyaeta kakang mah penasaran ieu teh Nyimas. Hayang nyoba keampuhan ieu bedog. Carana kumaha kakang? Carana mah ieu seseukeut bedog teh arek dipake ngadek kana leungeun akang anu belah kenca Nyimas. Garila teuing kakang, teu kenging coba-coba kitu kakang. Bilih kumaonam pokona mah. Cicing we Nyimas mah. Tingalikeun yeuh, ketak kakang ayeuna kumaha? Tong hariwang pokona mah. Pokna Raja Tumariswana bari hiuk. Crek bedog si getih tuluy dikadek-kadek ku Raja Tumariswana kana leungeunna anu belah kenca. Tur nyata tetela leungeun Raja Tumariswana teh bungkuh teu cecel boncel. Teu cohek-cohek acan atuh kulitna teh. Saking kuliatna jeung sakti-saktina kulit Raja Tumariswana waktu harita. Atuh sakur anu nempokeun kana eta kaayaan di jero kadaton. Komo permasuri Nyimas Sekar ning rumah harita teh nepi ka meuremkeun panonna atuh bakat ningku soak meureunan. Raja Tumariswana nyerenge seuri pok nyarita. Kumaha Mamang Lengser? Kipati oge ki panasehat sarta prajurit-prajurit kaula anu aya di dieu khususna pikeun Nyimas bojo kakang anu geulis. Kesaksian apanan ku kabehanana ieu bedog? Yen ieu bedog si getih teh taya pangaruhna pikeun kaula mah. Sumuhun Raden, hebat pisan salira mah Raden. Tiasa teterak kitu eta bedog kana pandangan Raden kitu teterak. Mamang Lengser anu harita ngomong. Sumuhun Raden, Mamang Pati oge ngaraos binga amar watasuta. Bingana ka giri-giri anu taya wataswangna. Wirehing salira Raden tiasa ngawasa keampuhan eta bedog. Ceuk Pati Sanggaseta bari rengku kalawan Ajri. Permasyuri Nyimas Sekar ningrum ngan ukur imut sabab nu tadina soak teu ayeuna mah jadi reueus sabab ningali rajana sakti mandraguna. Sarta ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan di jero kadaton. Kiwari urang kocapkeun di luar kota raja. Nyaritakeun di hiji pilemuran anu kabeneran teh aya warung sangu. Di eta warung sangu teh geus loba anu ngadon dalalahar jeung rareureuh. Teu awewe teu lalaki cararicing di eta warung. Keur kitu teu lila kurunyung deui harita aya dua lalaki anyar datang bari nyaroren bedog dina cangkengna pating solegreng. Wah, aya widadari tika hayagat euy satut teh. Euy tu tikali ku bade euy satut. Ceuk di antara eta dua jalma bari masih ngajanteng di lawang panto warung. Wah, mana Kang? Kuring mah teu katingali aslina pokona mah. Ceuk jalma anu disebut Sadut harita culang cileung. Waduh, itu tuh. Aduh keur tiuk di jero warung. Baca teu katingali siapa? Baturna si Sadut nuduhkeun harita teh. Si Sadut nyerenge seuri bari ungak. Aduh nya, karek sidik ayeuna mah. Urang kereuyan euy. Saha nu nyaho daekeun ka urang eta teh Kang. Hayu da batuh. Geus kitu mah dua anak laju lalempang ngadeukeutan ka hiji wanoja anu keur kumaranehanana diomongkeun bieu. Tur saenggeus deukeut jarakna ka eta wanoja, baturna si Sadut gancang miheulaan ngomong. Jadi teh saha kakase teh? Pasihan terang gitu tah, kakang duaan gitu tah. Pokna bari gumasep. Tapi anu diajak ngomong mah atrawe hare-hare teu nembalan-nembalan acan atawa malire ka eta dua jalma, malah tongoy we harita teh ngadahar lalawuh teu luak lieur. Atuh puguh we si Sadut katut baturna teh jadi kasinggung hatena tuluy muncereng ka eta si wanoja anu memang dina cara make papakean oge nandakeun lain wanoja biasa. Aduh, kula gajar. Wadi teu debalat kedep pada jadewek teu bisa gobok jeung torek silai teh ha.
nya Kang siga nama ieu jalma teh teu bisa ngomong jeung bonge deui ngan gelis-gelisnya selebar kitu gelis-gelis bet teu bisa ngomong jeung pikun. Si Sadut jol balaba belebeb ngomong nate. Sabab waktu manehna calangap bari seuri jol aya anu asup kana jero pahamna horeng cau kulutuk anu asup teh geningan. Sarta kabayang kumaha teu asna cau kulutuk anu asup kana paham si Sadut. Batur si Sadut kerung tuluy ngareret deui ka eta si Wanoja lantaran curiga. Ulah ngajor dikupahakeun ieu dulu dewek. Ceuk baturna si Sadut bari serepet manehna langsung mesat bedog. Tapi si Wanoja anger harita mangan ukur gideg baturna si Sadut beuki nafsu atuh. Gajeleng manehna luncat narajang nyabutkeun bedogna ka eta si Wanoja. Hiuk kurilap ser plos hiuk des waduh baturna si Sadut awakna jol ngajengkang bari ngagero nahan ka nyeri. Awakna ningang kana mejana nepi ka amburadul pejet bari pedogna langsung lesot tina ceklanana. Untungna teh deui di eta warung geus lawong taya sasaha sabab nalika si Sadut jeung babaturana arasup ka jero eta warung kabeh jalma-jalma langsung bari ratu lumpatan keluar bangun anu sieun naker ku eta dua jalma teh. Malah anu boga warungna oge harita teh tuluy nyemprot nyera rumput. Si Sadut temong atuh harita ngaburakeun cau ka hanap. Serepet harita mesat bedog pok nyerita muncereng ka eta si Wanoja. Ulah ngajar saha si laing teh boga nyawa sabaraha hiji deuleu batuan ni pamer pangarti dia patempatan Pokna Kuring mah ukur reureuh di dieu teh Kang teu pamer ilmu dia tempat ari akang dua anaon atuh maksudna bet ngeganggu ka batur di warung. Tuh tingali geraku akang anu sajian mah kalalabur sarieunaan ku akang duaan teh. temal eta si Wanoja tura dina sikepna anu tetep tenang. nyatang tuh we sarieunaan mah atuh sabab manehna mah arap alun ka dewek kitu yen dewek duaan teh jago di lemur. Jawab si Sadut beri nepak dada. Si Wanoja nyerenge seuri laju ngomong deui, Piraku jago di lemur tapi teu bisa ngulangkeun bedog-bedog acan geuningan. Nya kawas batur akang anu bieu saha ngaranna teh deui. karek Diketing pigeulang leungeunna oge jeung ditajung ke kemplongna pan ngajengkang geuningan. Ari si Sadut waktu ngadenge sora si Wanoja anu sakitu lemesna teh jadi kabawakeun lemes dina ngomongna oge. Eta ngaranna teh Kang Sobri eta teh nyai kapilanceuk akang naon kitu bogoh kalancek akang. Si Sadut bet ngadon lempeng we harita teh ngobrol jeung eta si Wanoja tacan katingali wani maju narajang ka eta si Wanoja komo nyiksa mah. Atuh si Sobri anu karek bisa hudang deui teh manehna geuwat nyokot bedogna terus muncereng ka si Sadut. Waduh, ai sia ku Daud bet gadot gajak ngobrol Sadut kata jelema. Waduh. Lain gerak tarajang kaina ku sia. Kaina ku sia. Sok atuh geura sabat gud eta bedog carit kekeuweuk cedasar belekuk maneh. Aduh. Sok. Poho aduh hampura kangnya. Rasakeun nya kurang ajar hapcia. Sadut anu tadi nyarita geus lemes teh ayeuna mah jadi kasar deui nyaritana teh. Bari langsung nyebrut narajang nyabutkeun bedogna ka eta si Wanoja atuh hiuk kurilap wuk hiuk serepet kurilap. Gerakan si Sadut nalika nyabutkeun bedogna memang lumayan cepet. Lir jadi sababaraha hiji ngarah kana anggahota badan eta si Wanoja.
Tapi si Wanoja memang lain jalma jore-jore atuh pangartina. Nyage bari nongong maneh nangan sakilat ngakilekeun awakna ka belah katuhu. Bari tetep diuk sat ekep seseket bedog harita. Seseket bedogna si Sadut langsung dicapit ku dua ramokna eta si Wanoja. Benang harita teh tuluy diiteskeun bletrok. Potong jadi dua bagian. Si Sadut jadi kaget, si Sobri ticicingeun deui, manehna laju narajang deui ka eta si Wanoja, nyabutkeun bedogna. Harita teh kana beheung eta si Wanoja, curila culeng, hiuk hiuk wuk. Gerakan si Sobri leuwih cepetan batan tadi. Tapi da memang atuh pangarti si Wanoja teh lain pitandingan si Sobri katut si Sadut anu tuluy ngepung. Make bedogna anu kari tinggal sapotong teh harita dibubat babit ku si Sadut. Wuk hiuk curilat celeng plos hiuk curilat celeng plos. Masing-masing bedogna hiji oge teh anu bisa kena kana sasaran. Puguh rancingeus naker atuh anu nyingkahana oge dina cara males narajang kanu jadi lawanna. Kitu curela celeng badan si Wanoja tembong luncat ka luhur. Bari suku katuhuna mata najong kana carehamna si Sadut. Hiuk cekuk cebrot blak. Si Sadut langsung nangkarak bengkang dina tehel warung bari bedogna langsung ngaceleng rada jauh sarta ngagero nahan ka nyeri. Aduh, alah. Si Sobri oge harita kadenge deui harita ngagero tarik jeung nyeri lantaran tak-takna dicecek ku eta si Wanoja. Aduh, jatuh nyeri oi. Aduh. Puguh we karasana teh asa sempal. Si Sobri katut si Sadut kadenge ngobrol duaan harita. Aduh, eta si Wanoja teh euy. Sakti oge. Hayu urang kabur Sadut teh. Urang laporan kaki guru pokona mah. Ceuk si Sobri langsung ngajak kabur ka si Sadut. Ayo Kang, ayo urang init. Si Sadut ge teu talangke gancang cengkatina ngagolerna, beuretak lumpat nuturkeun si Sobri anu geus pangheulana kabur ninggalkeun eta warung. Bareng jeung kalaburna eta dua jalma, nu boga warung oge katingali harita teh pating turukuy daratang deui ka jero eta warung, bari langsung nyamperkeun ka eta si Wanoja terus tumanya. Aduh Gusti, kumaha nyi Mas? Teu naon ieu teh? Ceuk awewe anu boga warung salakina deui kadenge nyambungan ku caritaan. Sumuhun nyi Mas, Bapak teh tadi nama hate teh bet keketegan kitu hariwang ku kaya nyi Mas. Kumaha nyi Mas nya teu naon kitu. Wanoja gancang nembalan bari diselang ku imut. Alhamdulillah emak abah sim kuring teu kuna naon nanging punten be ieu geuningan parawat warung aya anu reksa. Tembal si Wanoja. Oh teu sawios-wios nyi Mas, teu sawios-wios. Pira barang sakitu anu raksakna oge teu mata rugi ka mana oge. Sareng anu penting mah sarira nyi Mas jeung emak katut salaki emak nya di dieu teu kunaon-naon kitu tah nyi Mas. Tur anu jarahatnya oge pan parantos kabur apanan. Eleh jajaten ku salira nyi Mas. Lain kitu awahna. Ceuk eta si mawarung bari ngareret ka salakina anu direret gancang nempas. Ambuna bener pisan kitu eta teh. Ngan hate abah teh masih kene salempang ieu teh kukayaan ayeuna sabab nya ieu kajadian teh tangtu we sigah nama bakal aya buntutnya kitu tah nyi Mas. Abahna kumaha atuh nyi Mas? Si mawarung jeung si abahna katingali jadi sigah anu bingung. Kebek ku rasa karempan jeung kahariwang.
Si Wanoja kadenge ngomong deui nenangkeun hate si emak jeung si abah anu boga warung. Atos emak, abah teu kedah bingung kitu. Sadayana engkeun we abdi anu tanggang waler, tapi abdi hoyong terang heula dupi dua jalmi anu tadi teh kagungan guru atanapi henteu emak abah. Duh, sanes gaduh deui Nyi Mas. Puguh ge mah teh hariwang pisan ku eta hal teh Nyi Mas. Sabab si Sadut sareng si Sobri teh bakal ngadukeun Nyi Mas kitu tah kanu jadi guruna. Alah, teu geunah ieu mak mah Nyi Mas. Ti koro kitu. Tapi keun tuluy nindak Nyi Mas kitu tah. Tur bakal sumping deui ka ieu warung nya ka warung emak kitu eta si Sadut katut si Sobri teh. Pastina oge disarengan kuno jadi guruna eta teh Nyi Mas. Sabab ti baheula oge da memang kitu atuh eta mah. Setiap pangijeng jago eleh jajaten pasti bakal ngaju we ka guruna. Tur guruna teh tar ku guruna teh terus ditindak eta teh Nyi Mas. Sadayana oge tah anu mampu pokona mah ngungkulan guruna mah kitu tah Nyi Mas. Oh kitu nya mak. Sumuhun Nyi Mas tah kitu pisan. Nanging ari jenengan Nyi Mas teh saha atuh ieu teh? Sareng bade angkat ka mana? Tur murid ti mana Nyi Mas? Punten be emak teh wantun tumaros. Oh teu sawios mak. Mangga we bade tumaros mah. Sareng ari nami abdi mah Sekarwati mak. Kawit mah ti Karang Nunggal mak. Saja ngajugjug ka Kota Raja tumariswana kitu tah mak. Dupi ari jenengan emak kalih abah saha? Wanoh teu kitu ka guru dua jalmi anu tadi. Sekarwati malik tumanya. Oh, kitu nya Nyi Mas. Ari wasta mak mah nu katelah teh Macici Nyi Mas. Sareng ieu salaki emak wastana Abah Sujan ieu teh Nyi Mas. Sareng hares pisan Nyi Mas. Emak sareng si Abah teh memang wano pisan ka guruna si Sobri katut si Sadut teh. Ngaranna teh Macici tekebat nyeritana lantaran kaburu kadenge aya sora anu susumbar di luareun eta warung. Kawano jangora anu tadi nindak ka dewek. Hayo gancang ra keluar euy. Montong cicing wae di jero warung deuleu. Ieu dewek si Sadut datang deui jeung guru dewek pikeun nindak Andika. Alah, ambu ying, ieu aduh, ambuna di salah deui. Si Sadut teh geus datang deui ka dieu, jeung guruna pasina oge datang teh. Ngaranna teh eta teh Ki Rompang Nyi Mas. Abahna kumaha atuh? Pokna Macici bari awakna tuluy ngleper soak, tapi pikeun Sekarwati mah anu memang dirina boga bekal pangarti teh henteu ieu ngarasa gimir atawa seperahat teh dirina tetep tenang ku eta kaayaan. Tenang Ma, abah teu kedah gempeur kitu insyaallah Ki Rompang. Baris disiang hareupan ku diri abdi manawi mampu pinuana we ma abah. Pokna Sekarwati pinu ku kapercayaan diri. Sumuhun Nyi Mas, kade sing atos-atos. Sumuhun Nyi Mas, kade pokona mah Nyi Mas. Mohon ma abah. Woi, mana cenah anu didago-dago teh betah embol-embol keluar yeuh. Piraku nganu nyemprot mah di jero warung jeung anu bogana akur. Siga anu geus apa jeung sieun ieu mah ku dewek. Datang ka dieu teh lain sorangan tapi bareng jeung guru dewek. Deuk sorasi Sadut deui ti belah luar. Sedengkeun Sekarwati dirina kareka tingali lempang kaluar ti jero warungna Macici. Si Sadut kadenge ngomong deui bari ngareret ka Ki Rompang anu jadi guruna. Tah ieu jelemana teh Ki Guru euy. Ganengan rojol oge keluar jeung manehna anu geus wani nangtang ijen ka Ki Guru teh aslina pokona mah Ki Guru swear.
Cek si Sadut ngomong, dirina kawasna mah geus ngadu kanu jadi guruna, majarkeun Sekarwati anu nangtang ijen ka Kirompang. Sekarwati tembong manehna ukur mesem terus nyarita ditujukeun ka si Sadut. Geus kabiasaan ari jago kotokan mah atau pareman goah. Lamun eleh jajaten teh sok tuluy ngadu kanu jadi guru. Bari sok ngareka carita deui majarkeun kuring nangtang ijen. Ceuk batur Andika anu ngaranna si Sobri ka mana? Bet teu milu ka dieu hah? Kapokeun kitu ku kuring tak-takna dicecek ku kuring tadi nepi ka sempal. Ai nyanyi saha ngaran teh? Iya kaula Kirompang guru si Sadut datang ka dieu pikeun nindak di adika deui. Bongan sorangan atuh batuani nangtang ijen ka deui kaula. Ceuk Kirompang anu harita motong ceritaan. Ngaran kuring Sekarwati Kirompang. Jeung kuring ayeuna kacidang ngahajakelkeunana pisan. Sabab Kirompang beday kapangaruhan ku caritaan anu jadi murid. Ulang ngabalikeun bukti Nyai. Leuwih hade ayeuna mah tumarima kana nasib anu bakal tumiba ka diri Nyai. Nyai bakal ditindak ku diri kuring euy. Pokna si Sadut anu nemalan. Tapi Nyi Sekarwati tetap tenang harita teh. Percaya kuring oge Kang Sadut. Ngan hanyakal atuh. Ieu waktosna kabujang seep. Euleuh mitra, waktosna kabujang seep. Cekapkeun heula atunya ieu carita dongeng Sunda. Pusaka Pedog Si Getih. Bagian anu mungaran insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagian anu kaduana. Hapunten atunya Mamang Ridwan kitu tah. Boh bilih aya kalepatan dina ngaoskeunana. Sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.